Isuk ayeuna mah arek migawe proyek 5M. Nyaeta atuh lamun ngomongkeun pagawean di imah mah moal beres-beres. Nah, taya bosan-bosanna. Tah di dia oge sasampuna bari ditutur-tutur ku si Nyimun. Mung hanapeun karpet urang sapukeun. Nah teu diangkat keur mung keur mung tong diganggu nya. Hilap ieu teh bagian luar oge urang sapukeun. Tah si Nyimun ningali panto bijil teh panto muka maksudna teh geus hayang bijil mun itu turubun menuturkeun kana urang. Ka urang nuturkeun. Mata tadi teh buru-buru ku urang teh ditutupan jelbet geus beres. Tah ieu sasampuna teh geus beres si runtah namanya urang rau we urang piceun kana wadah sampah. Tah ke kebul nama urang sapukeun we kadinya beres sasapuna tuluy we ieu teh gegero di baturan ku si Nyimun. Bari meh oge ngome sapu ngome bola lah keun bae nu penting mah anteng we teu ngaganggu ka urang biasana mah sok hayang ngome cai ngome parabot inung gegero sok hayang pipiluan hayang gegero ceuk dayeuh nama meureun. Gegero haneun nu isuk tadi urut masak teh buru-buru gegero da geuning asa tartertor ari isuk-isuk teh nya komo barudak ari hideut sakola mah wah teu kaburu ieu gero haneun teh sok engke we ngadaguan barudak geus arinit mah jongjon. Beres digosok-gosok teh hilap urang bilas beres dibilas urang entepkeun we kana arakna urang tuna deui di mana tempatna ngarah rapi ngarah pokona mah katemponna geueunaheun gitu tah beres ngentepkeun parabotna tuluy we urang terek mawa runtah kapiceun ka pipir bari arek sasapu diburuan pancan sasapu teh jeung si Nyimun oge hayang ngencar mun tadi teh geus teu kuateun lantaran tadi teh dikerem we ku urang teh da can megar nyaeta. Tapi ayeuna mah keun bae urang kencarkeun we nya mempeng urang ge keur ngagawe di luar jadi budak ge bisa ulin heula ka luar sabari ditungguan sabari diasuh ku urang teh bari ditempokeun kitu nya bisi ka mana kitu ulinna teh. Sok melang jeung si Nyimun mah saha we nu ngajak sok dituturkeun nyaeta paur bisa nu teu wau ge teh diajak ning tu kalah asup ke imah si bibi ning tu katempo teu ku urang ge katempo ti kajauhan. Sasapuna beres urang gunukeun urang kana pengkikeun urang piceun ka pipir engke we burit nya urang ngururukna tah beres sasapuna tadi teh geus kumaha leungeut tah si Nyimun oge geus dibawa di kajero arek nyangu pacan ngejrot ieu teh boga kajero acar eueuh diwatir ku teu boga kajero sahiji-hiji acar. Beres nyolokeun kejrot ieu teh tuluy we kamana si Nyimun sabari leweh ning itu si Nyimun pan midil maneh teh Nyimun jaba geus ulin di luar kudu dimanian ngan teh engke ngarah genah bobona ning tu teh lila sare we si Nyimun teh. Beres mepene si Nyimun dang speureum budakna oge ayeuna mah tuluy we ngepel urang gasrok ieu teh nya si lantaina oge tah luhur karpetna ge urang gasrok teu kudu handap karpetna mah da bersih tara katincakan ge sok luhureun karpet. Beres pelebah dinyana tuluy we ti ka pelebah pagawean aya si Ayang Sembeb urang elapan dapan geuningan sok ngararebul dihanap-hanapna teh geuningan sok teu aneh mau usum halodok ieu mah wah kararebul teh rareseupeun halodok ieu teh jaba sok loba reungit di imah nu sarua teu sih